أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون والله أعلم بمراده قل متفسر محمد إنكار عليهم inkar ingat sekupar ngucap-ngucap ing lapan man harrama utawi sabaman iku ngaharamkeun yaman zinatallahi ing papais Allah allati akhrajakan tu'akeun ya Allah li ibadihi kadue pirang-pirang hamba Allah minal libasi saking angguan wa tayyibati lan sakehe kang becik al mustalizati tegese sakehe kang enak minar rizqi saking rezeki ku ngucap sirah Muhammadiyah Gutawazina lillazina amanu ikut tetugada yang agakan pada imankan ya lawina kada fil hayati dunya ing dalam kauripan dunia bil istiqaqi kalawan mringahak wa insyarakahum fiha ghairuhum lan sanajan nyakutunihum ing allazina fiha ing dalam hayati dunya sapaliane allazina khalisatan alikang kang tuqosatan di gesalatan tubihim kalawan allazina birrabi majane kalawan dan baca ropa khalisatun wa nasbilan dan baca nasabalun yaiku dadi hal birrabi majadi khobar mubtada mah yaumal qiyamati dalam dina kiamat kadzalika kaya mangkono khalis upasulul ayati martalakeun ingsun agung ing sakeh ayat nubayinuha tegese martalakeun ingsun agung ha ing ayat misal zalika tafsir upamare mangkono rinci liqaumi ya'lamun kada kaum kang pada waruh ya kaum kada tadabbaruna tegese kangen-kangen ya kaum kada fainahum maka satune kaum al muntafi'una iku kang alap manfaat biha kalawan ayat Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighayril haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wallahu alam bimuradikul mujassira Muhammad inna maharraman pastine ngaharamkeun rabbi sapa pangeran ingsun al fawahisha ing pirang-pirang dosa gede al kabair tegese pirang-pirang dosa gede kazina kaya zina ma zahara tegese barang kang lahir yama minha saking fawahish wa ma batana lan barang kang batin yama jahra wa basra tegese dengan fawahish dan nasiane fawahish wal isma
lan dosal maksiat tegese maksiat wal bagian lacut ala nasi ngatasi manusia bighairil haqqi kalawan marana haqq wa zulmu taya bagi ku zaliman tusikulan yang tanya kutuakan sirah kebebilahin Allah malam yunazil bihi sultana ing barang kang ora nurunkeun ya Allah kalawan mabisyaraki kalawan kutukan nama sultana ni hujah-hujatan tegese hujah wa antaqulu dan entah ngarucap sirah kabeh Allah ingat Allah la ta'lamuna ing barang kang ora weruh sirah kabeh min tahrim malam yuharrim saking haramkeun barang kang orang haramkeun ya Allah wa ghairihi lan lian tahrim malam yuharrim wa likulli ummatin ajal wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah alam bimuradi wa likulli ummatin lan ikut tetep kadua saban-saban umat ajalun utai masa mudatun tegese masa fa iza jaa ajalun maka tatkala tega apa ajala ya umat la yastaghiruna maka ranana mangari iya umat kabeh anu saking ajal saatan dalam sasaat wala yastaqdimuna lanarana mending ya umat kabeh alanya tase ajal nulikeun ayat nu kamari dicaritakeun tentang jijieunana musyrikin jijieunana kaum jahiliyah nyandarkeun hukum ka Allah padahal Allah mah teu ieu sehubungan jeung diturunkeun Kangjeng Nabi Adam alaihi salam beserta ibu Hawa di surga anu sakitu indah jeung ngeunahna kuari geus aya di bumi kabutuhanana dilaporkeun ka Gusti Allah pertama mengenai tentang tutup aurat diberilah ku Gusti Allah cara-cara jang nutupan wari sauatikum warisa tuluy ti zaman Kangjeng Nabi Adam berlanjut estafet ka Kangjeng Nabi Idris nu terus ka dieu Kangjeng Nabi Lut terus Kangjeng Nabi Daud Sulaiman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa datanglah ka Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tipuhuna hiji tuluy datang ka ieu ieulah heula nu patali kana papaes ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid hei anak Adam parake kumane pakaian anu nutupan kana gogoreng anjeun yani aurat inda kulli masjidin dina setiap salat dina setiap tawaf jeung deui kebutuhan jang nyegerkeun awak teh dahar jeung minum wa kulu wasrabu silakan cuman omat berpakaian dahar jeung minum teh wala tusrifu ulah leuwih teuing lantaran innahu la yuhibbul musrifin sanyana Gusti Allah mah henteu resepeun kanu nyieun leuwih di
disesuaikan jeung daerah nu mantek ngabogaan adat masing-masing. Adat Arab lantaran panas gitulah pakaianna. Adat Indonesia tropis lantaran di daerah tropis mah model kos kieu ya kos kieu lah adatna. Di Indonesia tropis teh berbagai adat lantaran baheula aya kerajaan-kerajaan. Jawa Timur mah eta teh kos kitu adatna batik. Kitu keneh Jawa Tengah batikngan Jawa Timur jeung Jawa Tengah engke lamun kurang ditaliti perbatikanna lain deui. Nyebrang ka ditu ka Bali lain deui ke batikna. Naik nyebrang ka dieu ku ari mah ka Parahyangan Jawa Barat geus lain deui cara berpakaian adatna. Ku ari ka Jakarta lain deui adat Betawi mah. Naik deui ka dieu ka Tangerang lain deui. Terus ka Serang ka Pandeglang terakhir di Kanekes. Di ditu mah geus lain make cara-cara tertentunya nama geus pokona mah serba hideung. Sendal hideung, celana hideung, baju hideung, jamna ge hideung, kemudian ieu na ge kopeahna atawa iketna hideung. Eta teh lambang hideung, lambang putih, lambang hejo, lambang beureum, lambang koneng, lambang. Mantak hiji-hijina jelema di samping adat budaya warna-warnana ge eta teh kabaca jelema. Mun make warna hideung kabaca hatena kos kitu. Mun putih kos kitu, mun koneng kos kitu, mun batik kos kitu dan lain-lain sebagainya. Atuh kabaca sareretan ge trek ayeuna geus kabaca. Lamun aya jelema ngagantengan nu luar biasa, bajuna ge ngajiripit, calana ngajiripit atuh, sapatuna ge ngajiripit. Bukna ge di sisiran ge teu meunang aya hiji-hiji acan nu nyebrang ka dieu kudu dikadiekeun bae. Parfumna ge mani tajem. Ieu mah geus perlu kudu diintelan jelema kos kieu. Lamun bener-bener pamajikan anak teu ngaintelan cilaka nyaho aya anak unggal pengkolan. Kudu diintelan sama kos kitu mah. Lain deui. Ieu cenah moal dia pejabat, komo pejabat. Panjenengan mah cenah teu meunang nyandung teu meunang ge. Kawin batu sanu teu meunang ge. Moh cenah sok kitu, emang kitu. Kieu sok ulah macam-macam, aing mah macam-macam bae. Nah, ieu kelanjutan deui. Ketika mukminin diinstruksikan ku Kangjeng Nabi urang, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Dipakailah papaes jang nutupan aurat. Di samping jang nutupan aurat aya adab-adaban. Kaluhur rapi, kahandap rapi. Kitu keneh kaum Hawa. Ketika katingali mukminin sholat dengan pakaian rapi, ditembong, dideuleu ku musyrikin ketika tawaf. Tawaf teh aya nu rapi ketika tawaf sunah mah. Ketika tawaf rukun make dua helai tatap rapi teu sataranjang. Musyrikin ngomentar, eta mah jelema-jelema nu nuturkeun Muhammad teu make aturan karuhun. Nyana sadaek mah eta teh diharamkeun ku Gusti Allah kos kitu teh nyanyawanan coba tong. Kos nu wauh bae nyana jeung Allah. Cek nyana sagala make pakaian keur tawaf teh tawaf mah ngucutan dosa. Sakumaha dosa ucutan kalaluar pakaian teu meunang dipake sataranjang ti Gusti Allah nage. Haram teh make pakaian bari tawaf. Haram salat make pakaian teh. Haju deuleu tuh cek musyrikin sagala ontaham, sagala onta soibah, sagala daging-daging sapi, sagala daging embe, tuh kunyana di daharan. Eta teh teu meunang haram teh kecuali anu paehna dipaehan ku Gusti Allah.
pae sorangan menang ai kudu dipencit mah ngaranna pemaksa itu kepada dalar boloon ngeunah jasa teh ngomongnya Masya Allah sing ada cek musyrikin teh tah jelema-jelema nuturkeun Muhammad salat make pakaian tawaf make pakaian barang dahar daging anu dahar daging anu onta sapi dan lain sebagainya dahar haram hukumna kulantaran eta kapirin anu luar biasa ngomongna nyentuh hati ka mukminin Gusti Allah lurunkeun ayat ka Kangjeng Nabi urangkul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq kul ngucap anjeun Muhammad bejakeun Muhammad inkaron alaih ieu merupakan suatu inkar terhadap ucapan-ucapan musyrikin anu ngomong sangeunahna caknya haram make pakaian ketika tokak haram make pakaian ketika salat haram daging unta sapi dan lain-lain sebagainya inkar ieu ngainkaran eta nu mantap dijawab man harrama zinatallah lamun urang saluluguna bae mah nyaritakeun ieu ayat teh lantaran ieu ayat teh istifham ai istifham nanya ai nanya mah berarti nu ditanyakeun teh can nyaho kulantaran can nyaho nanya geus nanya makan kieu mang ari jalan ieu jalan nu ka mana nanya ngaranna mang ari itu situ mobil naon nanya eta nah ari itu situ nu jelema itu nu di dieuna aya balokan eta jelema ta jurig nanya eta ieu mah gua teh jawab teh pakaianna kos kitu tah kos astronot gitu maksudna jurig apa jelema teh nyahoeun kan nya nantan mantak nyana nanya ari itu situ tuh ni di dieuna okos aya kenongan naon eta didinya eta nanya ngaranna nu kitu ieu ge sarua jeung kitu weh saha sih man harrama zinatallah nu ngaharamkeun kana papaes Allah alati akhraja li ibadihi nu ku Allah dikaluarkeun pikeun hambana saha sih nu ngaharamkeun ya eta lamun ngahartikeun kos kitu kos diterjemahan eta salah eta kos itu istifham teh ya nojona ka mana mentek kudu ngaji ieu hesena ngaji teh kos kitu nerap-nerapkeunan ieu mah lain nanyakeun lain karena nu tadi geus teu meunang kieu ngahartikeun teu meunang kul Muhammad coba mana ngomong tanya ge ban haroma zinatallah saha coba kitu nu ngaharamkeun kana papaes Allah si Betty tah kos kitu mah tuh nama Betty mau kemana? Oh anak ayam turun 10 mati 1 tinggal 9 angel kene tak kangeusan 9 kene lain gitu madak ieu ingkar geus ulah kitu bahasana lantaran ngainkaran god ucap pada Muhammad bener ha cak Kangjeng Nabi hei musyrikin ulah sok sacablak lesurut sia satolong-tolong sia ngomong sangeunahna hei kumpanya ku ceuli aing kabehan mana roma sidatullah satah anu ngaharam-haram kana papaes Allah ayo ngomong sia sangeunahna bae sia bolon kudu make kos kitu eta teh lamun teu kos kitu atuh sesungguhnya sia pareuman tipina kos kitu belum salah ngartikeun ieu mah keur ngainkaran ngadebak bahasa musyrikin nu cak musyrikin haram eta teh heuy tolak pakai pakaian jawab Muhammad hai saha haram-haram sia tanggeulana bae haram-haram kos wau ayeung geus ieu sia kada tangan wahyu ditikem sia ku aing eta lamun jawara pasar kemis kos kitu ngan Kangjeng Nabi mah teu kitu mah nya make tikem-tikeman ya kernya pertikeun jawara pasar kemis boy menus ngomong parah tapi gelut eleh
Jawa pasar kemis bagus gitu. Ngomong bener. Gelut tetep bayar leh. Tapi saware menanan aya tuh. Tenar pasar kemis lain di Karawang jeung di Subang bae. Di planet deh. Urang pasar kemis mah tenar jasa. Tukang ngawur-ngawur duit. Asal sinden bahenol geus. Imah digadekeun. Eta orang pasar kemis eta. Eta hebat orang pasar kemis lain lalaga. Geus teu mikiran anaknya nama majzub. Man harrama zinatallah. Percaya aing yang ngomong ke situ teh para musyrikin. Sa'alum haram kana papaes Allah allati akhraja li ibadi. Anu ku Allah geus dikaluarkeun pikeun hamba-hamba Allah. Jeung teu percaya aing yang haram daging unta, saibala, unta dan lain sebagainya. Wa thayyibat. Anu ngeunah mina rezeki tina rezeki anu haram-haram jamenang. Berarti urang teh dipersilahkan untuk makan papaes, dipersilahkan untuk makan yang enak-enak. Dalilna ngaingkaran ka para musyrikin nu ulah-ulah makan papaes, ngaingkaran ka musyrikin nu ulah-ulah barang dahar nu ngeunah-ngeunah. Jawab Muhammad, anu haramkeunana aing ngameunangkeun makan papaes sadaekna kitu. Aing ngameunangkeun ngadahar nu ngeunah-ngeunah sadaekna situ. Bedakeun. Ayo. Cicingnya ngomong segala haram segala naon. Kos aya ti ditu na wae sok sangeunahna bae. Ieu haram itu haram, ieu haram itu haram. Bebeyana ti Gusti Allah. Jawab Muhammad. Can haram-haram gitu. Menang. Nementak dalil ye. Urang make pakaian teh nu bagus menang. Nu rapih menang, barang dahar nu enak-enak menang. Menang ieu mah carita menang mubah. Cek tadi ge kulu wasabu. Dahar sok. Ente senengna daging, dahar daging. Lantaran Utsman bin Maz'un caritana manehanana bebeja ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah. Aya naon? Abdi mah ku resep-resepna ibadah. Ayo, abdi malah endeuh dikabiri bae. Kabiri. Panjuri kabiri cak Kangjeng Nabi teh. Abdi nu salat bae. Utsman, kaula ge nabi. Kaula ge nabi. Kita kudu dikabiri atuh biasa bae kawe mah kawe we wayah salat-salat. Wayah dahar-dahar, wayah kawe we. Sanajan terus bae ge ibadah tetep bae wayah kawe mah kawe ulah make dikabiri ulah. Lamun terus-terusan cenah kula mah kieu bae. Tah, nu ditulan nu di luar beuteung nyaho naon cenah teh? Ya, eta rugina ngaji di luar teh kos kitu. Kula mah jadi terus bae kieu tah. Cek Utsman bin Maz'un kula mah lamun ka pamajikan geus beres, meunang setengah jam sajam haju kiri bae. Cengkek udah ke pemajikan deui ke sajam 2 jam kieu deui. Tah hebatnya seberartinya. Kelaki kelihatan luar biasa tah mah. Aya di urang mah lain, aya nu saminggu kieu bae. Tawagu tah mah. Teu udah-udah. Ah, tah mah kudu dikubur. Pemajikan lagi geus keseleun. Kunaon eta kesal. Salaki kos eueuh bae. Eta sakitu gedena, gede bae. Ipan aja mamaran lah, lagi kos gitu ya. Lain emang terbuka loba duitna. Mobil aya. Ipan bangun marah bilah. Lu lagi lah. Kumaha? Paregan dan dongkrak teh hudang-hudang. Aduh, masyaallah. Mengentak sing hade. Oh, cak Kangjeng Nabi Utsman hobi ibadahlah. Adapun urusan eta urusanana ulah dikebiri kumaha tuh puasa yang mengurangi syahwat puasa. Oh puasa
balik deui Usman teh abdi malah moal ngadahar daging kurang lantaran abdi mandek ibadah bae Usman kula diutus ke alam dunia jadi nabi jadi rasul ketika aya daging kula ngadahar daging turutan kula lantaran kaula teh ieu adalah nabi Allah rasul Allah selama kula ngadahar ulah sok macam-macam daging malah nu paling dipake ka hobi ku kaula adalah daging embe nah memang sebab daging embe mah panas tah geus balik teruskeun lah pokona gitu tuh aju bae disalahgunakeun ku urang Cikupa mana buntutna atuh buntut embe ngacir ge anu nyana geun teu aya ngakur jeung buntut embe burung ngacir talian ku sia buntut embe na kabobogan sia tapi eta kolot baheula bisa eta bener buntut embe aju bae naik buntut sapi atuh henteu buntut sapi mah lain deui nu aya maziahan teh buntut embe na nu leuwih ti 1 tahun kurang ti 2 tahun aya aturan maena embe na teh lain sembarangan embe ieu mah ngacak segala buntut sapi segala buntut kebo atuh ujuanna na kudang jadi lemes deui salah Masya Allah itu pakai aturan buntut embe cacak buntutnya tek ulah dibuntung-buntung cacak doang tek beres panggang setengah mateng dahar ku sorangan krau ulah ku atur ku sorangan krau bae coba hudang teh mun teu nyokot deui hiji deui tempelkeun ka dinya ngacir gege kalian aduh Masya Allah ulah sok sambarangan si Kanjeng Nabi Usman urusan daging dahar malah Sayyidul idam Allahmu di dunia wal akhirah di lain hadis ceritakan Sayyidul idam di dunia wal akhirah Allahmu kepala lalau baik di dunia maupun di akhirat daging asal lu bisa bae masakna atuh ieu mah ja aing mah teu ngeunah ngadahar daging mana dagingna tah atuh aing belu daging kos kitu mah masak naon tah sih teu mah lain masak semur lain rendang lain teh mah tuh masak naon teh bang cenah ieu mah masak segala jadi atuh segala jadi ge diicip-icip urang ieu teh diuyahan-uyahan aja sanu beuki make aturan coba pasakan Padang aya lada-ladaan setik masakan Sunda aya amis-amisan setik masakan Tangerang teu puguh lada teu puguh amis Tangerang mah masak teh teu pake aturan pokona mah tah Jakarta Tangerang Serang Pandeglang eueuh aturan masak eueuh coba orang nyaba ka Sukabumi ka Bandung ka Garut ka Tasik ka Cileunyi aya nyaba deui urang ka Jawa Tengah Solo ka ditu kan Pekalongan Yogyakarta aya aturanana Kudus aya aturanana henteu sa soto kudusan henteu tetep aya aturanana nya coba ka Tangerang teu bisa tukang masak di Tangerang mah teu puguh lamun ditanya sabaraha bumbuna sabaraha kecapna henteu geus pokona mah nyemur satungtung kecap aya gorolok deres kecap mah deres iya masalah asem jeung katumbar satungtung aya du kadinya ke babeh brus segala manis segala aya kayu manis dan sebagainya tanya ku urang tukang masak ieu bakalna jadi naon atuh ge ngeunah asal dibumbuan ge henteu maksudna deuk dimasakna loba omong wow asal karasa uyahna jeung amis nang geus nyen nu masak lagi teu nyaho hideuk masak naon aduh nah terus kos gitu bae emang tiba heula kos gitu nah cek Kanjeng Nabi urusan masalah kawe urusan daging dah aku lagi osok ieu pokona mah ulah make ejeung diharam-haram eta kan ti Gusti Allah cek Gusti Allah ge
qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq. Anu ngaharamkeun papaes anu ku Allah disadiakeun jeung hamba-hamba Allah tina pakaian-pakaian wal thayyibat jeung kadaharan-kadaharan anu ngeulah nu ngeunah. Silakan dek daging onta, dek daging sapi, dek daging domba, dek daging kitu hayam, dek hayam negeri, dek hayam kampung, tambahan di Karawakidang mah daging bebek, daging Persi. Ye di Cisokage nya nama lamun encan mencit Persi, encan hajat. Daging mah teh sabaraha di Cisoka mah, tapi lamun geus mencit Persi, wow, eta mau sajat gede be pokona. Icip-icip ku urang. Caknya ngeunah ge. Cak urang mah atuh. Inget nyosorna teh apaan? Tapi lamun di wetan, kula gemasanten di Banjar. Aya tan mau adrahi, ada itu timbel ngaranna. Wah, cak kula mah ieu daging hayam bae, terus bae ku kula. Oh, di dahar. Geus gebal aya teh tadi daging naon Persi. Ji, aing kudu teu dibejaan. Atuh puguh ngeunah tante, ngeunah sih. Bisaan tah. Urang wetan mah Persi ge rasa hayam, engke hayam rasa Persi. Hatina masakna bisaan cenah dikubur heula di taneuh cenah. Geus kitulah aya nu bisa mah. Masak daging beda-beda. Urang ayeuna lumpat ke Mesir, lumpat ke Yordan, daging tinggal daging, atuh kos gitu baiknya nama masakna. Ceknya nama sate, kurang mah jadi asahan da lain sate. Daging dikonengan ya nama di ditu. Dikonengan geus dikonengan terus dicukaan, diedar kurang aduh. Atuh geus sanagara ceknya mah geus hebatnya saya tadi hotel atuh aya nage. Di hotel lagi hotel bintang lagi kula mah selain bintang 5 bintang 7. Masya Allah tapi ngareuna salisan saleta tuh kan nya nu mantak badak cakan mantak urang sila urang deuk dadahar daging mangga deuk dadahar lauk mangga halal saha nu haram-haram ulah eta cenah ahli tasawuf lain deui ahli tasawuf mah etanya ngaharamkeun salah ngaharamkeun yang umum yang nyana jang nyana ge salah lain ngaharamkeun ngan pantang maksudna naon deuk ngazuhudkeun diri menuju Allah lantaran loba efek tina seubeuh beuteung bakal ngepek kana loba nginum tina loba nginum ngepek kana loba hees tina loba hees efekna bodoh lantaran teu kaburu maca Quran maca kitab maca hadis nu seubeuh teuing mah boro-boro maca sorangan ngaji babarengan gendek na ngalentuk bae eta teh akibatina loba teuing ngadahar wuduk tuh sial cek yang ada aing keberi iya dia emang cuma berihan itu efek mun ngadahar daging iya efek namun ngadahar lauk iya efek namun ngadahar iya efek ngadahar sangu iya efek iya teh dek dimurnikeun awak teh jang nyana teu meunang ngajak batur macan maksud ka Gusti Allah secara utuh nyana mah maksud ka Gusti Allah beda maksud murang lamun di imah tangga pamajikan macan maksudun ka Gusti Allah secara utuh anak can maksudun ka Gusti Allah secara utuh kitu kene santri kitu kene tamu-tamu atuh kudu beda urang mah urang bae anak jeung pamajikan diberenya hoge ulah naon nu kira-kira ngaganggu ka urang ulah dibejaan ieu akang mah ieu ukurna saupnya serius jasana saup teh kudu bebeja langkah-langkah deuk ka Allah mah sorangan bae boro-boro diomongkeun ka batur pamajikan ieu teh udah bejaan geus bae sorangan kurangi daging kurangi lauk kurangi sangu kurangi satu saat teu ngadahar daging jang sorangan ulah diharamkeun anti hungkul pantang deuk ka Allah besi jadi gangguan ngaharamkeun silaka saha nu ngarahamkeun man harrama zinatallahi ulah sok saharam-haram lah ka daging ulah sok saharam-haram lah ka lauk
ya Allah ngahalalkeun banyak ku Allah dihalalkeun kurang diharamkeun terkutuk sia kajian kumaha cenah ieu nasaut teh ka Allah lain datang ka Allah ngajungkal sia boloon sia ye cenah mah tasawuf sagala haram sikut habak kos kitu ieu gubruskeun ieu mah cenah ka sapeker haram talian nya jeung sapeker urusan tasawuf mah pribadi norekat ngaranna ilmu tasawuf ruh da torekat ngaranna mantak lamun teu boga guru cilaka kajian gogoman ayo sia geura haramkeun daging man harrama zinatol emang jahiliyah sia ayo sia geura ngaharamkeun lauk cara ngaharamkeun jahiliyah sia musyrikin baheula dijawab ku Gusti Allah man harrama zinatullah allati akhrajal ibadi ujang ka mangmatan hamba ye diharam-haramkeun dahar pokoknya mah pas urang keur loba yo kamari ieu keur bulan haji teh ayo dagang ceulina dahar buntut geus bogoh kalilipa dahar asuh sagala naon garangaranna ati dahar geus bogoh ceker mah teh wajib dahar hulu lah dikamamanakeun hulu geus tinggal kieu bae tita salat geus teu bisa bola nih mabok hulu numantak kulu wasrobu walatus ribu lalu bateuing innahu la yuhibbul musrifin cilaka ulah sok ngaharam-haram awas bahaya sanajan urang deuk ngasauk teu meunang diharam-haram paling ge teu ngadahar haji urang ngasauk di imah urang datang ka eueuh kue eueuh sangu eueuh nanaon tamu nu aya panjana mah can tasauk kunaon diajak ngasauk atuh kurang teu disuguhan naon ku urang ge atuh tamu mah tamu urusanana nyana nasauk ge tamu mah pun genderuwo ieu tamu geus kesangan bae bangona teh geus lain deui wah ieu tamu berarti can dahar kajen kumaha ge ulah aju dibere dongeng mama mah di dieu mamna sadinten sakali geh ngan 2 huap doang lah cai ge sakieu sebab mama mah tasawuf cak tamu teh leg-leg ku sia tasawuf aing moal ka dieu deui balik aing aing lapar dibere dongeng atuh tasawuf ge yana nu mantap Kangjeng Nabi kurang kumaha tasawuf raja tasawuf Kangjeng Nabi teh raja zuhud Kangjeng Nabi ketika aya tamu ngeureun Abu Bakar ka dieu aya henteu jang nyuguhan oh aya suguhan namun kebenaran eueuh di Sayyidina Abu Bakar Umar ka dieu aya tamu ieu tah suguhan di imah teu aya nanaon berarti kan nyuguhan itu diajak tasawuf cara Kangjeng Nabi 2 poe 3 poe saminggu teu dahar atuh kuat namun ka Kangjeng Nabi tuturkan Kangjeng Nabi kudu nguduk ke kuburan di dinya atuh tasawuf pajang sorangan rahasia teh mah urusan urang jeung Gusti Allah hanya urang nu nyahona hanya Gusti Allah dia tasawuf pakos kitu neuk ngalempengkeun diri ka Gusti Allah ilmuna ilmu tasawuf metode Minhajul Abidin Ihya Ulumuddin nyaritakeun rasa hikam atau illah adapun ruhna torekat madak jelema tasawuf henteu norekat gaya bagan make baju jubah mun cara jelema mah budak leutik make jubah na kolot budak leutik pakai jubah kolot pakai udang-udang atuh jadi tontonan kana bakarna ceng ka dieu ceng aduh bener sia mah kos barong bae sia eta kiai nasauk tapi teu norekat sarua jeung budak leutik pakai jubah deuk di mana bae kadeuleu kurang ngengkang kajen kumaha ge sebab eueuh rohan nyaturkeun ku nyana Minhajul Abidin teu salah ngan eueuh rohan tuturkeun ku nyana Ihya Ulumuddin teu salah ngan eueuh rohan tuturkan kunyana rasa hikam nikung ujianana tebeurang langsung drek jang soranganeun wesek segae tapi lamun encan aya torekatan encan nyaho di mana mimitina ieu nasawuf ujung-ujungna eta keta batur teu puguh teu karu diajak nasawuf kunyana puguh apal ge henteu tebeurang tamu mah tamu bae dahar waduh mantak nu hese ge dan nuturkeun cara abah almarhum di hese hese teh lain lalagannya nama. Nya nama puasa datang ka lohor aya tamu nu kudu dibarengan buka. Geus datang ka jam 5 aya tamu nu kudu dibarengan buka bae cenah.
puasana ngan datang ke jam 5 doang. Urang mah lain. Terus bae aduh mama nuju saum. Atau 100 dinten mama saum bae. Malah mama mau ngabatalan mama. Waduh, teh mama manukan teh mah. Teu kudu puasa, teu kudu ngomong. Ai Kanjeng Allah mah babari jasa. Ya Allah ya mun henteu mangga bae. Mama maka entos. Tuh, berarti penghormatan teh kudu dibarengan ieu mah. Ketika aya nu kudu dibarengan bae. Mantap kula ge nurutan eta mah bisa. Asal eta mah teu lain dari. Nurutan abah aing ge pokona. Malah mah abah mangan sapiring ini 2 guys lah. Ngaleuhan guru guys. Tapi lamunnya nama eueuh sasabtu terus bae puasa. Isukna eueuh tamu deh teu kudu barengan teu puasa bae terus. Teu dah. Ta eta hese ta kos itu. Waduh, urang ge lamun kitu teh ngeunaheun tah. Datang ka lohor eueuh tamu, tambay. Namu atuh sia ka aing. Aing teu buka ye. Eueuh tamu aduh peribet teh aing. Ta soblon tah kos itu mah. Hubungan urang jeung Gusti Allah mah jaga urang we jeung Gusti Allah. Jaka ditu nama lamun aya nu nuduhkeun mah engke bakal hook urang waktu urang teh ketika aya nu maot ragap da alhamdulillahirabbil alamin kadenge ku keluarga tolol alhamdulillah aing kanyerian nya alhamdulillah teu nyahoeun urang alhamdulillahna alhamdulillah urang teh kumaha Gusti tatangga abdi mah geus teu bisa salat, teu bisa zikir, teu bisa maca Quran. Abdi mah dibere umur keneh ku Gusti Allah, masih keneh bisa ngucapkeun asma Gusti. Masih keneh bisa salat. Alhamdulillah ku Gusti dipanjangkeun umur teh jang ngucap asma Gusti. Kitu alhamdulillah. Lain alhamdulillah, alhamdulillah. Hadena pae. Eta mah bener kudu telu tah mah. Jadi makna alhamdulillah mah kudu nyaho. Jadi kudu nyaho mana alhamdulillah heula tah teu karagapkan ku urang mah. Alhamdulillah si itu jeung alhamdulillah si kan beda. Madak lamun teu make torekat moal beres kajen kumaha ge tasawuf teu make torekat moal beres. Oh, make bajuna doang, ke haram ieu haram itu. Tasawuf si kitu. Tasawuf mah geus di luar syariat teu meunang dibejakeun ka halayak rame sorang hubungan jeung Gusti Allah. Deuk teu hees-hees kumaha nyana, deuk teu dahar-dahar kumaha nyana. Satungtungnya berhubungan dengan Gusti Allah ulah macam-macam cenah haram cakna teh dahar man harrama zinatallah wa thayyibat cenah haram make calana man harrama zinatallah allati akhraja lahu lil ibadi allati akhraja lil ibadi wa thayyibat cenah haram make samping kudu make jubah bae man harrama zinatallah bahasa zinah kan umum patali jeung pakaian patali jeung kerapihan, patali jeung awak, patali jeung ngaguntingan kuku, patali jeung ngaguntingan rambut, patali jeung nyisiran zina ngaran. Umum teh lamun cek ahli mantek mah bahasana teh bahasa universal kuliah. Lakjun kulun teh ngaranna. Nah, mun dibongkar ka dinya mah geus dadang kasar. Bahasa zinatullah panjang deuleu dina tafsir-tafsirna. Patali jeung rambut Kangjeng Nabi kamana selalu nyisiran bahkan satu saat Kangjeng Nabi ningali di ember aya cai mantes nyisiran teh ningali ka ember Kangjeng Nabi teh ka cai sahabat naros ya Rasulullah ai kitu tuan osok ngaca lain osok-osok deui lantaran di luar ieu menyisirana kacana di jero maka neuleulah kula ka cai nu aya di ember rapi hapan teh kurang kumaha je ieu teh zinatullah papaes Allah rapihan ketika kuku para ranjang, itu bagus. Batur mah ternak ayam, nya nama ternak syaiton. Teu beres ieu tah. Kuku guntingan. Zinatullah. Nah, iyalah nu patali jeung pakaian, nu patali jeung kerapihan kuku, kerapihan rambut dan lain sebagainya. Saha nu ngaharamkeun? Man harrama zinatullah. Ieu ayatna secara syariat kudu dibejakeun. Adapun secara torikoh pribadi ndek belah mana urang ieu ngamimitianana zikirna ndek naon mulai roh urang ndek dikamanakeun lantaran ibadah teh ngan sakadar datang ka qalbu aya nu datang ka sir aya nu datang ka ruh
engke zikir lagi kan beda-beda, lama budak, lama sudah, lama luba, lama wujuda dan lain sebagainya. Teu bisa disungut kurasa hanya guru nu nyaho. Mantap kudu boga guru mursid. Aya cenah ditu Haji Mursid. Haji Mursid tukang ngauk temantu. Boro-boro ngaguruan batur. Iya. Mantap kadeuleu bae jelema tasawuf make Minhajul Abidin teu norekat tatasawufan. Ngaranna mutasawwif tatasawufan. Ieu nu bakal cilaka. Hihikaman cilaka tatep kudu boga guru. Berangkatna di mana? Jadi tegap, make sampingna tegap, pakai calanana tegap, lain bubuatan. Sebab naon? Terkendali di dia. Teu meunang ngajak batur. Teu menang cegekan ka batur, kunaon sia make calana. Ulah teu menang kitu tasawuf mah. Ya itu nyana bae, batur sakitu ge geus bagus katutupan auratna. Kecuali bolong di dieu calana bolong dah. Emang kunaon gitu? Atuh maksudna awewe tah calana bolong. Emang kunaon? Atuh rada gedean we setik. Kitu kuduna. Nah ieu anu kuari cilaka tatasawufan. Akibatna ilmu tasawuf dibawa ke syariat, ya cilaka. Baju tama rohna toriko aya nu ngatur deuk kumaha matak bakal tegep kajian ku kumaha. Gusdur ka mana-mana Gusdur bae. Teu make kopiah make batik Gusdur, Kiai Gusdur bae. Agim sok itu geus make udang-udang henteu di kiai-kiai. Ieu mah keur carita antara jelema nu norekat jeung nu henteu. Pakai udang-udang kilu bila perlu malah anu nyaikeun. Gusdur teu make kopiah, Kiai Gusdur bae. Ge atuh kumaha moal laas ku sebab pakaian. Zinatullah. Aneh, urang lamun heula Habib Lutfi di bandara emang kumaha gitu. Buukna nya nama di sisiran make dibeureumman segala rupa. Jadi beureumman nya nama buukna, urang teu katenget sugan teh lain Habib Lutfi. Make lepis ka di wah. Biasa mah aya nu tenget. Cantik deui mah make anting atuh sarua jeung urang Belanda. Teu mah. Tapi ban batinna tetep bae ketika urangnya ieu Habib Lutfi teu make kopiah, buuk beureum tetep urang sujud bae. Moal laas ku sebab kos kitu. Ngebag urang batin. Urang mah ye teu kiai eta kamari make samping gua make calana teu hayang aing. Mal sasalaman emang kurang teu hayang kamari mau ke jubah ku make calana teu hayang berarti batinna satungtung batin ayaan make calana nyana tetep bae make samping teu make jubah teu masalah teu make kopiah sekalipun euy hampura moal anu ngomongkeun paling ge kiai keur teu make keur teu make kopiah keur jadi mamanukan moal salahnya. Ikir carita ahli Allah mal robah emang kumaha gitu tah nu sok robah-robah mah aing belu ka sia eta gua nang kamari mah keur make jubah bener asa tapi gua make salah tayang geus ieu urang sasalaman bong embung sasalaman eueuhan batin urang teu katarik ruhani urang teu katarik tah man harrama zinatullah allati akhraja li ibadih ditita urang make baju nu bagus make pakaian nu bagus zinatnya nu bagus anu orang serem ditita dengan motif syukuran ke Gusti Allah sebab cek Gusti Allah Kanjeng Nabi nyaritakeun idza wasallah fausyung di mana Allah ngajembarkeun ka harta anjeun jembarkeun maneh ulah urang boga duit jutaan aya make pakaian tambalan ditambah aing mah duit bae cenah pakaian mah tambalan abe naon tuh abe di Pajar Wali aing ku batur. Di Pajar Wali ku batur tak ku Allah. Siapa tolol lah yang di Pajar Wali si ku jelema. Tolol. Wali berarti Allah. Sanajan make bagus wali baik. Sanajan make jadi tambalan air rudin lain wali mah lain baik. Sanajan make baju rudin wali mah wali baik. Sanajan make baju bagus lain mah lain urusanana teh mah urusan hubungan jeung Allah. Ngan kumaha keur carita man harrama zinatallah pake dicita. Ulah orang bagus aya nu bagus make nu jore cak Allah sakitu sia ku aing dibere duit dibere pakaian nu bagus pake nu jore bae dibeulem sia ku aing kabeulem kage kajian ku kumaha teu syukuran sia ka aing toh gitu mantap ahli thariqah mah cadi ge beda alhamdulillah ahli thariqah lain deh ketika babaturan amat alhamdulillah lain alhamdulillah bersyukur itu nyukuran artinya bersyukur alhamdulillah
Gusti masih keneh dibere umur bisa salat keneh ka Gusti. Tambahan umur abdi nu panjang hayang ibadah ka Gusti lain hayang nanaon abdi dunya Gusti geus uninga. Abdi teh hayang kana dunia Gusti bakal ditinggalkeun. Abdi mah hayang teh nambahan berbakti ka Gusti. Batur ununya alhamdulillah ya. Tuh lain alhamdulillah. Mendak ulah salah nerapkeun sing hade. Kos aya orang Arab datang ke Indonesia nyara resep kuda. Begitu resep ka kuda, mana kuda nu pang bagusna? Ieu. Aya deui nu bagus. Ieu. Aya nu bagus. Aya ngan ieu mah kuda nu paling bagus istimewa ngan make wirid. Hah? Make wirid? Heeh, jadi mahalna meuhi mahal ku wirid ieu mah. Maksudna kumaha? Ari ieu mah hercia. Aya ieu mah lamun hayang lumpat make alhamdulillah. Lamun hayang eureun bismillah. Ieu kudana. Nu bener cek urang Arab. Bisa dibuktikan. Dicoba kunyana. Alhamdulillah. Oh, genjak bener. Alhamdulillah. Wah, kos kapal tau. Pencang jasa. Begitu coba hayang eureun. Bismillah. Ji bener oge sakieu. Masya Allah. Dibeli mahal-mahal ge urang Arab. Baliknya alhamdulillah. Langsung koplak. Alhamdulillah, mual naik. Alhamdulillah. Wah, kencang jasa. Seri urang Arab, mantap. Alhamdulillah. Wah, kekenceng banget. Wah, aya jurang. Bahaya jurang ya kumaha? Oh, bismillahnya lah. Pengkol gede. Ingat, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masyaallah. Ngejat deui. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nyana. Bismillahirrahmanirrahim. Kuda, bismillahirrahmanirrahim. Kulantaran nyana salamet teu ka jurang. Nyana turun kan, bersyukur ka Gusti Allah, sujud syukur teh ngadoa alhamdulillah. Kuda lumpat. Nyana ditinggalkeun sia. Waduh. Gara-gara alhamdulillah kuda otot ka ditu terus. Ngadoa-doa nyana alhamdulillah gua atuh ngejab ka ditu. Nyana tungtungna di leuweung sorangan. Geus lah baringan leuk blokeun bismillah wae atuh mal maju-maju ieu nya. Eta salah wirid. Kalau teh gadidik teh si gade. Ieu mah berena bismillah, ieu alhamdulillah, ya Allah akbar. Tah salah, tah kuda diwiridkeun alhamdulillah, haju nu numpakanna teu sapagodos atuh gabur. Kabur teu pernah ngadeng alhamdulillah cenah mah ngejat bae. Tuh. Mentak ulah salah wiridan, sok aya jelema salah wirid. Kuda dibawa ka dia, ieu cenah kieu, kunaon? Loba teuing wiridan Quran jadi edan, moal ngedankeun Quran mah malah nenangkeun. Pan atuh bisa jadi edan ge? Lain Quran na ieu, hate na ieu. Baca tanya. Quran mah moal ngedankeun, Quran menenangkeun, zikir moal ngedankeun, nenangkeun ala bi zikrillah tatmainul qulub. Cenah mah loba teuing zikir jadi edan, lain zikir lu edan. Ieu hate ieu sia. Sanajan teu zikir ge emang peedan nya budak ke. Aja. Heula sasakalana kuak-kuak pasti mengkol hate. Lain Quran jeung zikir, Quran ngedankeun dongengna di mana? Zikir ngedankeun malah emang ekstasi. Malah ya alhamdulillah subhanallah alhamdulillah eta ngedankeun hadisna. Bro cenah loba teh wiridan jadi koleng lain wiridan anak qalbuna. Nah, namantak kudu setahap. Nah, iyalah man harrama ziinatallah. Budaya orang make calana. Budaya make samping. Budaya make jubah. Oh, masalah nu penting mah katutupan aurat. Sanu ngaharamkeun. Man harrama ziinatallah allati akhraja libat. Sanu ngaharamkeun papaes Allah. Anu geus dikurung ku budaya-budaya allati akhraja libadih. Anu dikeluarkan dan hamba-hamba Allah minal libas tina pakaian-pakaian wa thayyibat jeung kadaharan-kadaharan daging onta, daging sapi, daging embe dan lain-lain sebagainya. Al-mustalirat munah minar rizki tina san ngaran. Ngan kabelah dituna ditatar make adab-adaban. Nah, mulai syariat ieu posisi di mana? Oh iya mah posisinya teh di negara nyana sebagai naon PNS atuh ai jadi PNS mah ulah gagaya bagan make samping engke nyana ka kantor make samping sanajan samping BHS engke di itu seserian bae waduh engke nyana ketrek adzan
makomna lain memakai jubah atau lain tetep bae bupati kudu make setelan bupati bae memang geus kos kitu diciptakeun anak di negara demokrasi ku Belanda bupati seperti kitu bae ulah dirobah aju bupati make samping ulah kitu keneh kiai ieu mah kiai ulah make lepis kiai make lepis waduh cek muridna kadi kiai ada ye urang kacamata hideung ya kiai ya pan sebenarnya sekalian jadi copet kayaknya itu sama kom kul makom makol kul bidan rijal jadi kudu diakurkeun jeung makomna ngan urusanana urusan patali jeung libas eueuh diharamkeun kabeneran kadituna nasawuf ayalah paranti pakaian khusus tasawuf tahap awal mah ieu, tahap kedua mah ieu, tahap katilu mah bebas. Tahap awal mah beda, abri ge abri. Tahap awal kieu, tahap kedua kieu, tahap udah hayang jadi kolonel, jadi letnan, jadi jenderal. Eta teh kudu mapaseun lain sebagainya. Siksa heula, sarua torikoh get. Nah, keur leuleunganna mah sesuai jeung petunjuk guru. Kieu tahap kedua kieu nu diopedan dina batinna ge naon heula. Teu menang langsung engke kadituna suuzon bae. Mangga ku ari anu haju langsung ngamalkeun Minhajul Abidin suuzon. Teu apan aya torikoh mah endek menuju kana pangkat kewalian. Kabeh ge kapan kudu sadar urang teh ya bahwa ieu teh diatur ku Gusti Allah. Encan salah amat mah teu meunang diomongkeun. Geus bae atuh urang bae geus bener rapi. Ke urang geus bener geus rapi. Geus datang ka aya ner hijab dibuka. Kan geunah. Aya hijab dibuka emang nikmat. Ngucapkeun Allah nu ngarasakeun sabulu-bulu ngadenge Al-Qur'an boro urang maca ngadenge kadenge sabulu-bulu misgina qurratu aini fis shalah eta mah hese dicaritakeunana nikmat pribadi penemuan pribadi ngeunah hijab da geus disingraikeun lantaran tadina nyana berusaha nyingraikeun sorangan dunia dipicin makhluk dipicin nafsu dipicin setan ge dipicin emang bisa justru aya petunjuk ti guru kieulah cara ngaleungitkeun dunia kieulah cara ngaleungitkeun makhluk kieulah cara ngaleungitkeun nafsu mantak lamun urang langsung terjun make hikam edan duduh na ye man harrama zinatallah allati akhraja ceker carita syariat pake masalah ngan kabelah dituna ke adab-adabanana ieu mah santri ieu mah ustad ieu mah kiai adab jadi kiai adab jadi ustad adab jadi santri dan lain sebagainya nah gol ya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisah bejakeun ku anjeun Muhammadiyah ieu papaes Gusti Allah teh anu terbuat tina berbagai kainu asli nama tatadina teh ieu tina dangdaunan atawa tina kapas-kapas atawa tina tangkal-tangkal atawa tina bulu-bulu eta teh lillazina amanu pikeun jelema anu ariman waktu fil hayati dunya dina keur di jero alam dunia ieu istiqomah nah untuk alladzina amanu kulantaran hirup teh lain jeung nu iman bae aya Kristen aya Protestan aya Katolik aya Buddha aya Konghucu dan lain sebagainya berbagai-bagai agama kafir nyana ge kapan manusia nyana ge sarua boga adab-adaban milu wa insarakahum fi hadarum sanajan rejeungan dina make pakaian teh jeung lian mukmin ari hakna mah ieu teh jang mukminin mukminat ieu teh jang ngabdi ka Gusti Allah ieu teh hakna mah jang mukminin pakaian teh jang mukminin jang mukminat jang ngabdi ka Gusti Allah adapun eta mah di luar mukminin hanya rejengan doang nu mantep ka dina khalisatan yaumal qiyamah khalisatan teh tangtu yaumal qiyamah dina poe kiamat engke
anu bakal kanyahoanana akan jelema-jelema mukmin istiqokna hakna ieu pakaian teh jang jelema mukmin kanyahoanana ke khalisatan yaumal qiyamah di poe kiamat teh bakal dipanggil nyana make pakaianana sesuai jeung aturan atawa henteu ketika sesuai jeung aturanana henteu israf jeung henteu aya riya maka nyana dimuluskeun ku Gusti Allah tapi ketika engke di akhirat teh sesuai jeung aturanana pugu lalaki teh ieu baina surah wa rukbah tapi ternyata pingping diumbar kitu kene bujal diumbar kitu kene awewe teh sesuai jeung aturanana kanyahoan bakal najaga yaumal qiyamah lamun make aturan khalisata yaumal qiyamah memang pakaian lilladzina amanu jang mukminin mukminat kemudian sesuai jeung aturan anak di akhirat khalisatan yaumul qiyamah selamat engkena aya ta kapirin mah geus teu diuji-uji lantarannya nama digejebur-gejeburkeun ka neraka sanajan di dunia make pakaian rapi make pakaian kumaha bae geus aturanana nya nama di akhirat digiringkeun nu gagiringkeun age seuneu Protestan Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu kabeh, Hindu, giring. Aturan-aturan urusan pakaian. Nu bantak urusan pakaian mah ieu mah dina Al-Qur'an dijelaskeun. Hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kitulah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Kadalika sakumaha perincian Gusti Allah tadi tentang pakaian tentang makanan anu halal mahalalkeun bae nu meunang meunangkeun bae ulah sok diharam-haram geus diatur ku Gusti Allah soal pakaian ieu lalaki mah kieu awewe mah kitu keneh soal makanan ieu sapi ieu munding ieu domba halal nu diharamkeun ieu anjing ieu babi buaya dan lain sebagainya ialah diperinci ku Gusti Allah mana pakaian anu halal tina jenis pakaian jeung cara makena mana jenis anu halal tina jenis binatang daging jeung cara-carana nah ieu kan diperinci kadzalika nufassilul ayati kaula nu agung merinci kana ayat-ayat nu bayinuha misal zalika tafsir dijelaskeun ieu kahartina liqaumi lamun pikeun kaum anu ngarti anu mikir manehanana bainahum almuntafiuna bil lantaran kaum nu mikir eta lah nu bisa lapang ladil pakaian lain asal bagus kurang ditinggalin lah ieu pakaian teh tina sutra oh haram lalaki mah make sutra kok ieu teh pakaian teh ulah asal bae lantaran ieu mah carang kok ulah atuh make carang mah lantaran kadeuleu auratna geus kurang ditaliti ieu teh pakaian teh bagus kemudian teh carang lain tina sutra urang pake syukuran ka Gusti Allah ulah leuwih teuing lantaran innahu la yuhibbul musrifin tinggal dilupatkeun ke syariat fikih nu ngatur kumaha cara berpakaian lalaki kumaha cara berpakaian awewe kumaha cara makanan anu halal cek fikih mana anu haram cek fikih tinggal dipikirkan sanggakeun sadaya-daya ka Kangjeng Nabi nguraykeun Al-Qur'an melalui hadis Kangjeng Nabi diuraykeun melalui ijtihad para ulama hasilna arba'ah madzhabul arba'ah tingali urang mazhab Syafi'i urayah Imam Syafi'i kumaha cara berpakaian tina jenis dan jeung cara pakaianana kitu keneh makanan binatang mana bae anu halal jeung binatang mana bae anu haram jeung cara memasakna nah urang mazhabna mazhab Maliki tingali dina kitab Maliki kieu mazhabna mazhab Hanafi tingali mazhab Hanafi kitu keneh Hambali tinggal urang terserah neuk ka mana manutna ja urang ngabongkar sorangan mah ieu dina Al-Qur'an dengan sakieu doang hese qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq sakitu doang ternyata ulah diharam-haram ulah diharam-haram makan ke jatohna mungkin wajib mungkin menang tetapi kapan geus diteulaan tadi kulu wasrabu atupan eta teh makeun kana ibaha berarti di dieu teh jatohna lain haram tiba kana ibaha
geus kaibahahkeunana tina jenis bahasa model kitu carana kumaha loba eta mah serahkeun ka Imam Syafi'i lamun dirinci di dia puyeng saking geus puyeng eta emang urang mau diciptakeun jang puyeng bae meureun eta ngaji teh kos kitu tah nah Imam Syafi'i mulai ngabongkar man harrama man isim mausul min syagil umum harrama fi'il madi bahasa fi'il madi diterapkeun ku ari kana urusan makanan jatuhna ka mana keumumanana datang ka mana wah ieu tina bahasa harrama bae ge mantap kula barang neulean mah puyeng ya ieu puyeng ieu mah puyeng ya kumaha ngararaji mah puyeng biasa ieu mah aing ge puyeng ieu mantap kula mah sadia bae prokol besi puyeng ieu kemudian zina naon mana zina coba ditasawur heula kalimat zina teh kumaha ieu teh zina teh secara lafzi kumaha ieu teh secara kitu syar'i didopatkeun zina kana Allah masyaallah terus kadilna allati akhrajal ibadihi nah datang ka dibongkar ku Imam Syafi'i jadilah satu kitab nyaritakeun kitabul libas nyatakeun tentang makanan kitab tu'amak nah iyalah batur mah ijtihad seperti kos kitu urang mah geus tinggal dibuka bae kitabna hese kadinya nah kitu carana masyaallah mentak ulang haram-haram satungtung meunang-meunang bae adapun manehanana deuk teu ngadahar naon motifna naon ieu motifna ulama cunang geus teu ngadahar daging kiai geus lila tasawuf lain tasawuf kunaon darah tinggi kayak gitu atuh sabodo sama kos kitu geus haram jang kula mah anggunan atuh asal ngadahar daging be puyeng cek geuna teh aduh geus pahara jasa eta naon eta tah eta mah hurang kula geus kebal dengan dahal hurang emang kurang haram kula mah sangeunahna bae batur mah sabodo jang kurang mah haram emang kurang sebab darurat jang kula mah madarat sedangkan kan teman nga madaratkeun mentak haram bagi kula mah ngadahar urang emang kunaon asal ngadahar urang ateul kula mah ateul saawak-awak deurus aya awak dong ieu ateul cenah geus teu bisa digaroan tungtung apa majikan mah jadi karyawan cenah titah ngagaroan sia teh mun Ki Haji bloon eta lain deh urusanana jadi berarti tahu aya motif-motif tertentu elat-elat tertentu ai asli tahu atuh halal bae meunang bae kos gitulah tinggal engke dirinci urusan pakaian urusan makanan kabelah dituna makin nyudut makin ngerucut makin ngerucut endek ngabersihan awak dalam rangka zuhud ka Allah lain deui teh mangke ilmuna nah iyalah ceritaan tentang inkaran bahasa-bahasa kafir bahasa-bahasa musyrik nukunya ada di haram-haram ternyata halal masalah qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan beuki mantep bae wallahu alam bissawab